Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minasari, saya dari absen 23. Dinya kahormat kakalot. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci sebab ku rahmatnya nu urang tiasa ngumpul dina ieu kesempatan kalayan surat walafiat. Dina kolot pentingna kahormat kakolot merupakan jalma anu palatos ngurus ngadidik soreng misalnya ka urang ti ati dugi ka ayeuna ku sebab eta urang salaku bedat wajib hormat sareng nurut kana nasihatna. Hormat kakolot tiasa dilakukan ku cara nyaris anu sampe ngabataseun pengawasan di bumi sareng henteu ngalawan kana omonganna. Lamun urang hormat kakolot insyaallah hirup urang bakal muni berkah sareng dipiangkeun ku Gusti Nu Maha Kawasa sabaikna. Lamun urang henteu hormat, urang tiasa nyieun halangna sedih sareng kuciwa. Ku kituna, hayu urang biasakeun hormat kakolot, ungger waktos mobe dina ucapan bagina paripolak ulah nya ungkur malika dipunta. Tapi Buddha datang tika kasadana sorangan. Maca sakitu biantara tising kuring hamungkeun bili aya kekaringan sareng kesalahan kecap. Maca buku di saung leutik, anginna niup ka kebun. Sing hormat kanu jadi kolot sangkan hirup pinu kahormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.